Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Aduh, bapak gerhana teh kalau saya bantu lagi koneng dengan Ibu-ibu ulah wara garung walis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Kukudrat jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haflah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah nu barokah. Kuidi jeung takdir Allah urang gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena wirehi urang sadar yen urang teu geuning lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah, qori-qoriah, mubalik-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai, miwa santri, buku simkuring di hormat, guruwaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuh lembur, Bapak Kades, Kadus, RW RT, BPD Lebe, Tur LPMD, miwah RT. Ibu, miwah Bapak sadaya, lenggah linggih dina ieu patempatan, kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu meuli jam pasti keur nuduhkeun waktu. Lamun ibu meuli baju pasti keur dipake. Lamun ibu meuli pulpen pasti keur nulis. Lamun nu dagang pasti hayang untung. Anu tani pasti hayang hasil. Jadi setiap jelema teh kudu puguh kana tujuan. Meuli pulpen keur nulis, dagang hayang untung, tani hayang hasil, meuli jam keur nuduhkeun waktu. Tah ari ibu pangaosan boga kahayang, pangaosan teh hayang naon? Bisi hayang panggih jeung urang. Meuli pulpen keur nulis, meuli jam keur nuduhkeun waktu. Pertanyaanana, pulpen nu kumaha, pulpen nu alus? Jam nu kumaha, jam nu alus? Lol wes cek kacamata ibu, jam nu alus mah nu dijieun tina inten jeung berlian, cek kuring mah lain eta mah jam butut lamun teu nuduhkeun kana waktu anu bener. Sanajan dijieunna tina inten jeung berlian, dikuring ayeuna teh jam 10. Ternyata ibu boga jam nu dijieun tina inten nuduhkeun jam 12, anger disebutna jam ngaco. Sanajan tina inten jeung berlian. Balik kana awak ibu, lamun jam nu alus, jam nu nuduhkeun waktu, ayeuna kana awak ibu ari manusa nu alus, manusa nu kumaha? Naha manusa nu gedongna sigrong, mobilna mewah, sawahna lega, lain. Tapi manusa nu alus mah manusa anu cocok jeung fungsi dijieunna eta manusa. Maka Allah ngaragrakeun hiji ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teu samata-mata kami Allah nyiptakeun jin jeung manusa lamun lain keur ibadah. Tah matak manusa nu alus teh lain gedongna nu sigrong, mobil nu mewah, sawahna nu lega, tapi manusa nu alus mah cocok jeung fungsi dijieun kamanusaan pikeun ibadah. Acan can wel-welan. Tah ayeuna ibu pangaosan ka dieu, ceuk ibu hayang boga ilmu. Pancek urang Sunda ulah poho kana purwadaksi. Ari poho kana purwadaksi teh poho kana cita-cita mimiti. Aya wajar jelema sangsara daek usaha ditanya cita-citana kunaon daek usaha hayang beunghar, pek bae cita-cita hayang beunghar mah nganaha geus beunghar sok poho kanu sangsara. Aya rakyat nyaralon harayang jadi pejabat, hak pek bae, boga hak masing-masing. Harayang jadi pejabat mah ngan kade tina rakyat jadi pejabat, nah hak geus jadi pejabat poho ka rakyat. Tah urang oge ieu teh ngariung cek ibu teh hayang boga ilmu, urang anggap we awak ibu jeung awak kuring teh rumasa hirup teh bodoh. Tah ku ilmu teh susuganan atuh jadi pinter jeung ngarti.
tapi naha geus baroga ilmu nu nolol lain ngartina tapi geus boga ilmu ngadon sombong ku ka ilmuanana berarti ilmu teu cocok jeung dirina. Weh. Toong pertanyaanana ari ilmu keur naon? Rame. Ari ilmu keur naon? Tah ilmu keur naon? Jawabanana al ilmu nur, ari ilmu teh keur ngajadikeun cahaya hirup. Berarti lamun urang hirup poek datang ilmu jadi cahaya. Tapi nah kenyataan mah justru nu boga ilmu ngadon paroek wae. Termasuk ieu nu data da kabeh ge arapal ilmu tahajud ngan ditoong tina kicep kieu mah kicep baru ki hees. Nyaho ilmu tahajud migawe henteu ilmu apal oncor eueuh. Apal ibu teh di akhirat teh poek mongkleng buta rajim leuwih ti dunya mah aya listrik, dunya mah aya baterai, dunya mah aya cacaan. Di akhirat mah poek mongkleng buta rajim nu ngoncoran iwati ku maca Quran, tapi nah kana HP digugulung ai Quran paraho wae. Genah urang di sindiran teh ngadon surah. Padahal di alam akhirat teh poek mongkleng buta rajim nu ngoncoran iwati ku maca Quran hampura kana HP mah 5 jam YouTubean belel panon di deuleu. Coba maca derek-deg yasinan 5 menit heuai hees molor. Nah ieu teh nepi ka hese-hese teuing berarti lain ilmu nu teu boga nganuleungnya teh cahaya tina eta ilmu. Nu paling paur jeung dulur teh kudu akur jeung tatangga teh ulah pasea wa tasimu bihablillahi jami'a teh eta dalil Quran eta teh dalil nyarek pasea tapi naha poe ayeuna ka Bandungan nu garableg dalil wae parasea teuing kunaon teuing marbut ke naon usoli jeung teu usoli teu beres kunut jeung teu kunut teu beres mulud jeung tara teu anggeus subhana rabbiyal azim jeung subhana rabbiyal azim wa bihamdihi teu anggeus majarkeun teh lain ihwan pidin tong sok kitu musuh nu sabenerna mah lain dulur urang tuh musuh nu sanyana mah batur anu ngarongrong kana awak urang. Ibu oge nyaraho ilmu ka salaki teh kudu hormat tapi nah duit leutik jadi berarti urang teh lain urang nu teu boga ilmu nu leungit teh cahaya tina eta ilmu. Lamun ilmu urusan lahir lamun cahaya urusan batin matak ilmu lahir pek apalkeun Qur'ana pek sing ngarti hadisna sing wabuh jeung kitabna ngan mana gawe sok sing nyaraho wiridanana ngan mana gawena tah gawe urusan batin bu ngan lamun ngapalkeun urusan lahir dipenting nepi ka isuk-isuk ngapalkeun subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah eta mah lahir tah batin kudu gawe mana gawena narita subhanallah maha suci Gusti Allah kudu geus meujeuh atuh batin piceun sirik pidik jahil kaniaya istren panastren dudupak rurumpak teu kaupan cebukan punungan kudu geus eueuh lahir jeung batin teh nyekrup ngomong subhanallah hate bersih pas jeung cocok. Ieu mah subhanallah dibaca ai batur nyeun gedong nyeri hulu subhanallah dibaca batur majuna usaha majarkeun nyegi subhanallah dibaca batur meuli motor si eta panas tiris subhanallah dibaca batur meuli mobil si eta modar berarti dewir jeung batin can nyekrup can saimbang acan cocok can serasi karek ngomong wungkul can katempo dina gawe sanya. Lamun jelema geus subhanallah maha suci Gusti Allah kokotor reged kageuleuh karujit kacua kangewa panasan teu kaupan cebukan ijit rujit cua ngewa ka batur kudu geus eueuh kakara subhanallah dina bibirna nembongkeun kabersihan eusi hate. Matak ibu lamun pinter tong sok ngewa kanu bodoh dan nu bodoh malain kudu dipikang ngewa justru pinter teh keur ngoncoran jelema bodoh tapi nah kanyataan geus pinter ngadon ngewa kanu bodoh deuk ngewa mah tong pinter jadi jelema belegu ge bisa. Ibu daek pangaosan tong ijit kanu tara lamun bener ibu osok pangajian tembongkeun akhlak anu osok lain ieu mah osok pangajian anu robah teh tiung jeung baju na ari hate teh robah urusan ganti tiung ganti baju mah aya pasarna
urusan ganti tiung jeung baju aya tokona aya duitna keur meulina aya awak keur makena tah urusan robah eusi hatena gumantung niat ibu masing-masing. Tong jika orai hirup teh ganti kulit tapi ngaran anger orai. Pangaosan mineng tiungna ganti, baju ganti, penceramah ganti, tempatna ganti, tema nage ganti, punten lain tiung jeung baju nu kudu ganti, tah eusi hate nu kudu ganti. Mata bubar ti dieu nu pedit singgera bageur. Goreng kasalaki wayahna ulah goreng, balik ti dieu gewatangkeup aya. Cek salaki nanya nah maneh balik pengajian jadi lebay hong tobat. Isuk cek salaki mah ngaos deui dinten enjing. Nah bapak miwarang wae ngaos ka abdi, bapak mah resep pengajian mama eta janten robah eusi hati. Ngan lamun teu robah-robah salaki nu bakal jadi musuh utama. Komo lamun robah tiung jeung bajuna Senin kudu bodas-bodas kabeh, Salasa hejo-hejo kabeh, Rabu beureum-beureum kabeh, Kamis ungu-ungu kabeh, cek salaki eureun ngaji teh jangar kana babatok. Pok ibu nyarita sia mah jelema kafir make jeung nyarek kana pengajian, kumaha cek salaki lain bab kafir aing mah jangar kana hulu kaben kudu melian baju. Eusi hate nu kudu dirobah. Matak ilmu lahir menang masantren, ilmu lahir menang sakola, ilmu lahir menang ngapalkeun, tapi ilmu batin gumantung niat sorangan. Matak yuk urang niatan urang teh tina poe kana caang, tina salah jadi bener, tina pedit jadi balagur, tina goreng jeung dulur jadi alakur, sok pasea jeung tatangga jadi tara, goreng patut kalakuan ka inung bapa, balik ti dieu geubat sumujud. Itulah ladang ngaji nu sanyana. Well. Teuing aya ting eueuh nu kitu. Lahiriah jeung batiniah. Matak Allah teh bakal nitipkeun ilmu bu, ngan mungkin bisa jadi lain ilmu lahirna tapi ilmu batin nu bakal dititipkeunan. Ilmu batin nu bakal dititipkeun ku Allah taala kana jeroning hate. Lamun ditoong Nabi Muhammad yatim, bahkan yatim piatu keur dina jero beteung genep bulan maot ramana Abdullah. Gubrak ka alam dunia genep tahun maot ibuna Siti Aminah. Yatim piatu dididik usaha cicing di lingkungan mana teu mungkin pijadieun nabi lamun ditempo tidinya. Tapi Allah mah justru ngamautkeun indung jeung bapana lingkungan kafir jeung bolongkotan, akhirna Allah mere pendidikan anu langsung ka Nabi Muhammad. Mata paingan Nabi Muhammad pinter jeung cerdas, Allah nu ngadidikna langsung. Painganana rohana bodoh, painganana gerhana boloho, sabab nu ngadidikna adalah manusia, lingkunganana adalah manusia, can mungkin Allah ngadidik kuring secara langsung. Nabi mah pinter, masantren henteu, sakolah henteu. Kunaon Nabi pinter? Sabab Allah nu ngadidik langsung ka Kangjeng Nabi tanpa sentuhan anu sejen. Urang mah bodoh. Matak tingkatan ilmu cek Umar bin Khattab dibagi 3, aya jelema nu karek wawuh kana ilmu, aya jelema nu geus migawe ilmu, nu katilu aya jelema nu geus cicing jeung ilmu. Lamun jelema karek wawuh kana ilmu, cai kolomeran ge dianggap lautan, sehingga asapang benerna, asapang aingna, asapang alusna, asapang hebatna, ilmu mawa kana jurang kasombongan, cilaka ku sombongna lain ku ilmu. Karek wawuh. Lamun jalma poin nu kadua geus migawe ilmu beuki luhur ilmuna, maka punten bakal nembokeun tawado dina hirupna. Ngaran-ngaran katawadoan boro-boro kakolot, budak satepak nu teu bisa ngaji, teu bisa hadis, tara salat, tara ka masjid, boro-boro kolot nu sok ngaji, budak satepak nu tara ngaji bakal dihargaan. Itulah ngaran tawado. Boro-boro mah kolot, budak leutik ge dihargaan. Ibu teh kudu ngahargaan budak umur 4 tahun karena Quran teu pati bisa, ngaji hadis boro-boro, ka masjid tara, pangaosan teu, salat ge belang tong lamun teu dititah ku kolotna, tapi toong ku ibu, budak gelut jeung budak tatangga sajam 5 menit pakaleng-kaleng. Padahal teu apal Quran, teu apal hadis, tara ka masjid, tara salat. Pas saya sajam 5 menit pakaleng-kaleng. Coba ieu apal Quran nyaho, ngarti hadis apal,
pangaosan osok ka masjid leket salat haben boro-boro pas aya jeung tatangga jeung baraya kasalaki tilu poe mah da can beres-beres nahana gerhana apal ditempo tina kiceupna padahal Quran apaleun hadisnya heueun ka masjid leket salat osok kapinaha nalika pasea tilu poe teu beres-beres aya naon aya nafsu dina dirina mata kunaon atau budak Quran teu apal hadis teu diaji ka masjid tara tapi pasea sajam pakaleng-kaleng yuladu alal fitrah aya nu mahal dina jiwana kasucian eusi hate pek aos Quran bareng jeung eusi hate maka Quran bakal jadi oncor hirup pek baca Quran ngan kotor hate Quran jadi alat keur ngaledek jeung ngahina batu geunah ai ceramah loba nu ungeuk teh demi Allah teuing ngarti teuing tunduk teuing kalau menunutan pek ceramah ngan kudu bareng jeung si hate da ceramah kieu mah ieu teh nu hadir teh para ralsu kabeh oge sagelis-gelis na ibu make make up make blush on glowing ongkoh jero joy kuring kabita demi Allah henteu nah make jeung kuring teu kabita padahal ibu teh glowing padahal ibu teh diwedak padahal ibu teh di lipstik nah kuring teu kabita teu jero joy sugan kabita kuring sadar ieu mah palsu dan nu aslina ibu mah lain ieu nu mana atuh nu di imah wayah kieu dangdanan ibu teh seperti kieu daster merengkel kameja ngalek-lek soek timpah teh dikegeban bau kelek kumaha cek salaki mah nawak kieu daek heung teu kajeun ai beuki we aslina ibu mah lain ieu mah panggih jeung kuring karek ayeuna nempok kuring karek ayeuna wajar ibu dangdan sakebak di imah naha hayang katempo tapi kuring sadar ieu mah palsu nana gerhana asli palsu ceramah jika nu heueuh nyaah ka yatim nyaah ka miskin nulung nu butuh dalang nu susah ibu karek samet lalajo ceramahna can lalajo bageur karek lalajo ceramah heueuh urang teh kudu nyaah ka fakir miskin karek lalajo ceramahna can nempo bageurna kuring mata kulah waka nyimpulkeun alus euy ceramahna ulah ieu mah sebatas ceramah can lalajo ibu bageurna kuring lamun ibu hayang lalajo bageurna kuring tinggal naik pakades ka luhur panggung pek ngomong sae jang ceramah teh memang urang teh kudu nyaah ka fakir miskin da salira mah lain bereun mobil boga cinte pakades sawah boga imah boga berarti salira mah lain bereun da bereun mah fakir jeung miskin pan gumantung ejek salira keneh urang teh kudu nyaah ka fakir miskin ayeuna mah kieu amplop teh wayahna moal dibikeun cing tanaha pakades mah jeung moal dibikeun pan cek salira kudu nyaah ka fakir miskin urang bagikeun ka fakir miskin kumaha cek kuring lain tadi nelpon hanas datang palsu patak hakikat manusia nu asli teh nu kumaha atuh innallaha ma'ana lamun hirup geus jeung Allah tah eta kakara disebut manusia asli jadi ayeuna mah urang teh cacan jadi manusia keur nyamar wujud manusia beungeut manusia awak manusia baju manusia imah manusia eusi hate mah sakapeung lono kaditu ngagogoreng si A kadieu ngagogoreng si B si itu geus pasea urang balik pangheulana wujudna jelema tapi hate lonok tukang ngadudomakeun batur keur nyamar urang teh ieu teh kadang-kadang pan urang teh heueuh jadi laleur wujud jelema ari hate laleur mah euteup dinu kotor napalkeun anu kokotor nepakeun panyakit dina kakotoran aib batur omongkeun ka si ieu ngarasi ieu ngewa ka ditu aib si ieu omongkeun deui ka si itu ngarasi itu ngewa ka dieu haben we kitu wujud jelema panon jelema baju jelema imah jelema punten hatena mah laleur matak ieu kuring teh hayang panggih jeung jelema nu mana jelema da kadang-kadang kuring panggih teh jeung laleur jeung lono ai banget mah banget jelema hareupeun belenyah surat seuri tukangeun ngocobrot ngomongkeun urang
dahar gening laleur ala kitu pisan tuh tak iya oge pangaosan teuing ieu teh hayang nyaho urang teh ieu teh jelema lain tuh lonok pek bewe kai lonok cek ibu masallah cek urang matak nu ngaran kahirupan teh ibu urang teh geuning nu disebut jelema teh hamba Allah ai ngaran hamba Allah teh ngahambakeun diri ka Allah ari nyarita hamba Allah ngahambakeun diri ka Allah tapi naha nu digugu bet nafsu lamun jelema hatena geus katepaan ku cicing ejeung nafsu boga ilmu bakal sombong ku ilmuna asa aing pang benerna boga harta bakal adigung ku hartana make kongkorong 5 gram ge kuat jiga 5 kilo dongkok dianting atau singlitkeun tiung ka tukang bari ieu teh kuring teh ceramah teh make mic jeung sound kusabab hayang pamer anting asa teu ka kuping nya Pak Ustad ku aing mun aya nu kitu dipaledo ku mic dah pingel ti dieu nepi ka dieu gigi beri ieu nu setru hayu urang ngaos jelema boga harta tuluy sombong ku hartana geus cicing hirupna lain jeung Allah tapi jeung hawa nafsu justru jelema beunghar bareng jeung Allah beuki beunghar bakal loba jelema nu katulungan beuki beunghar bakal loba jelema nu kabelaan yatim kasakolakeun miskin kabelaan nu teu boga imah kajieun masjid butut kaomean jalma teu dahar bakal kabere nu beunghar teh tugasna eta lain kudu sombong sadio da hirup nu beunghar teh disebut beunghar teh kudu nyaah ka nu miskin bisa jadi urang beunghar teh aya doa ti jelema nu dibantuan ku diri urang matak jadi jelema beunghar kudu nyaah ka nu miskin matak maot nu beunghar nyaah ka nu miskin tuturubun si miskin harita keneh ceurik panglilana nyokot pacul pangyieunkeun kuburan nyokot pasaran pangheulana tahlil teu eureun-eureun kuburan teu boleh didoakeun ku saha ku si miskin nu dibantuan coba lamun nu beunghar tapi teu wabuh jeung nu miskin punten cek si miskin geus maot teh tah paculna nyieun kuburan sorangan kuburanana aya nu ngadoakeun eueuh ngadon panggih ge dijejeg modar sia kumeud ternyata manusia teh butuh ku batur mata ulah coba-coba goreng jeung batur naon alasan urang kudu goreng jeung batur hah gerajieun alasan ibu lamun ibu goreng ka batur gerajieun alasanana naon alasan urang kudu goreng jeung batur naon bari hirup teh butuh ku batur tiung menang batur baju menang batur senal menang batur imah menang batur ibu ngalahirkeun di tulungan batur ibu hamil ge ku salaki make jeung ku batur iya pangaosan bakal dicacapekeun kita balik ti dieu cek salah kita paingan sia budak nu kadua beda irungna da ieu ngararaku hamil ku batur hariwang ku salaki meureun ku sabab urang butuh ku batur ulah coba-coba urang goreng jeung batur naon alasan urang kudu goreng jeung batur matak jawabanana hirup manusia teh hate innallaha ma'ana hirupna lamun hatena jeung Allah bibir moal nyegeung batur panon bakal nempo batur lebih alus batan urang lebih hebat batan urang lebih keren batan urang lebih berilmu batan urang sehingga tina panon lamun bareng jeung Allah batur teu boleh disanjung batur teu boleh dihargaan batur teu boleh diajen diri nama geus teu ngarep-ngarep diajen jeung disanjung batur tapi dirina nungtut sing bisa ngajenan batur da jelema mah rumusna eta pas sing bisa ngajenan batur kadar eta batur ka urang teu ngajen bangsa bodoh kumaha hatena we da di singareupan ku jelema nu kotor hate mah sanajan kasep ge anger bakal nempo gorengna sagelis-gelisna ibu di singareupan ku maru anger rujit teu sok geulis si eta rujit aing nah maru nya dah hate tapi sagoreng-gorengna awak ibu di singareupan kudu nyaah heuh ku salaki pan asa kampura bawel calemengna ibu pan cek salaki wios we daripada anu pego
kunaon kunya loba peteten jerak sesentak hohoak popolotot kasalaki salaki matara ngamak kunaon kunya sahebat-hebatna ibu saadab-adabna ibu saalus-alusna ibu disingarepan ku lalaki nu geus teu bogoh hampura bakal nyokelan kagorenganana sahebat-hebatna tadi manakiban barudak santri jeung guru ngarep cek nu ngewa mah nanaeunan kitu we mata geus urang mah tong sok lawanan ka jelema nu goreng hate lamun ibu dek nyokot lauk tong coba-coba ancrup suku kana balong bisi kiruh lauk teu beunang akhirna balong kiruh suku ge jadi ledok kudu sabar ibu dek nyokot lauk dina balong anu kiruh mah tungguan we sakedeung supaya taneuhna kahanap akhirna herang deui katempo laukna tinggal musyuk tengartieun disangka teh urang teh ngomongkeun balong ber kata ditanya tadi ceramah naon teuing da lauk jeung balong kiruh lain eta maksudna nalika ibu dek nyokot lauk entong sok ancrum suku kana balong bisi kiruh laukna leungit balongna kiruh suku ge pan jadi kotor nalika jeung hareupan jelema nu goreng hate tong sok kabawa goreng ieu hate jadi sarwana batur baeud ibu baeud sarua teu beresna alus nama batur baeud ibu atuh nu seuri tah isuk lamun anu baeud sampeurkeun tuluy ibu seserian haha kumaha ceuk kitu rada gelok maksud kuring lain batur baeud urang seuri kudu nyampeurkeun tuluy seserian tapi maksudna baeud itu teh kagorengan seuri eta teh kahadean jadi ibu nyingareupan ka jelema anu goreng kada awak urang singareupan ku kaalusan awak ibu mun lapar pek bere mun teu boga baju pek asongan mun teu boga imah pek nyieun lamun si itu budak na hayang jajan pek bentuan sanajan si eta baeud ibu mah keukeuh kudu nyieun kahadean ka jelema nu goreng ka awak urang lain wel sanggup entong jeung dulur tong jeung baraya jeung teung tatangga kasalaki we mun salaki baeud geuning nya kan aya lalaki baeud mah da asa nurus tunjung kumis panjang janggot panjang baeud hengeun teung katuh sakitu jiga lele useupeun lalaki mah tong buat baeud nu pantes baeud mah ibu kumis eueuh janggot eueuh deuk baeud ge mangsa bodo ngan bapa nu kudu alus nyokot lauk pilulah tina balong anu kiruh komo lamun ancruk kotor heueuh lauk cantang tu beunang balong oge jadi kieu jeung hareupan ibu nu baeud bapak nu kudu pinter cabut duit bisa jadi ibu baeud teh lain salah ibu tapi bebengok salaki nu kurang tanggung jawab ka ibu deuk teu baeud kumaha lipstik geus dicokelan ku bili wadah geus dekok tengahna duit gegeletekan 10.000 nitah nyangu beas teh dibere ongkoh nitah masak tapi keur pasakeunana leungit ari bapak hidem teu bapak jadi sadar oh paingan pamajikan aing baeud aing nu kurang tanggung jawab kana jadi pamajikan cokot duit 2 juta cawelkeun kana keur baeud mah aya acis 2 juta ibu keur baeud dibere duit langsung nangkep lain tadi nyokot lauk tina balong anu herang disingareupan ku kaherangan eusi hate lamun nyokot lauk tina balong anu kiruh lauk cantang tu beunang jeung teu kaciri suku ge kabawa kotor nyingareupan jelema nu kotor hate oh matong ku kakotoran deui bisi kiruh sarare eta mah deuk ngarti deuk teu kumaha ibu we pokona bara mah ngomongkeun lauk jeung kiruh mata hakikat kahirupan manusia teh gumantung hate innallaha ma'ana lamun hirup geus bareng jeung Allah tenang jongjon teu boleh tumarima awak ibu pek tarimakeun awak montok betekok keun bae cirina salaki nyenangkeun teu rungsing hayang beku ieu mah rungsing hayang begang nepi ka dipoto ge deuh nya ngeye cinta kunaon ibu dipoto nya ngeye ngarah ka tempo langsing eta teh penipu aya dina foto langsing dina kieuna badak tarimakeun geus cirina salaki nyenangkeun
ieu mendereng ke kantor desa senam 2 tahun ternyata ge senam teh lain langsing kalah ka beuki mebet. Da beres senam teh goyobot, comro, misro, liliwetan ongko, toong salaki, nya ongkek uger, nya batuk, nya begung. Nah, mikiran hutang urut baso jeung goyobot. Geus hirup mah tarimakeun. Jelema nu bareng jeung Allah teu boleh narima. Narek ka saha urang protes. Bobogohan ibu jeung nu kasep bari beunghar, ai kaputusan Allah jeung nu petot. Wayahna tampa, nah aya hikmah di balik eta. Lamun ibu dibere salaki kasep jeung beunghar, can sanggup hate ibu dibere salaki kitu. Galak timuru bakal datang, WA loba dipariksa, telat balik dicarekan, awet rajet rumah tangga kasep beunghar sieun dipaok batur. Coba jeung nu petot deuk balik heuh teu kajeun. Malahan teu balik sabulan depan sok we tuluykeun cicing di dinya geus bosan aing ka maneh. Aya hikmah. Dibere panyakit Gusti abdi nampi karena ieu panyawat sing jadi kene pamupus dosa abdi. Da geuning abdi teh sehat ngomongkeun batur capetang ngadenge gosip beres ngalengkah kana salah mineng dibere we ku Allah teh humarurung cicing di kamar saminggu pan lumayan teu nyieun dosa naha ngaringkuk. Beletuk ibu teh nyeri panon Gusti nampi abdi ieu nyeri soca. Da geuning abdi teh dibere cager mangadon popolotot wae ka salaki. Keur nyeri panon teh ulah waka ka dokter, pek ngomong ka salaki euy, bisi ieu dosa urang ti maneh, pan rumah saurang sok popolotot, bisi pepeling jeung peringatan ti Allah ka awak urang, hampura teu kudu dokter, teu kudu ubar, ditiup ku salaki isuk cager, ditiup lain harti ku cidu, tapi ditiup teh geus ceuk salaki teh kuring geus kahampura kana popolotot na maneh. Bapak tujah tejeh tujang tajong wae kana boboko sing sabar ibu nyingareupan bebengok pasalaki kitu engke ge ku Allah teh ban bakal dibere panyakit geus leumpang kieu mah tah aduh asongkeun bujur ibu mangga bapak geura jajal jepleh bapak harita keneh ternyata Allah teh teu mere pepeling awak urang teh ngandung sinyal mata ke rumah sakuring tadi memeh ceramah punten ibu ulah waka ugu melis nah sinyal ieu teh sinyal geus karol mun budak ngora mah aya pantesna gumelis oge sarangeo nana gerhana antep budak ngora mah nini sarangeo ustad jongklokeun urang teh geus boga sinyal Pak buuk hideung jadi bodas sinyal yen urang teh geus kolot atuh pamikiran teh kudu koloteun ieu mah geus kolot boboloneun burger pasea jeung pasea nah atuh eta sinyal huisan sinyal buuk hideung jadi bodas teh sinyal ti Allah yen urang geus kolot maka pamikiran ge kudu koloteun jelema nu koloteun bijaksana hese nya ngirepan jelema kitu nya tuh tuluy geus loba nu karasa dahar lada beuteuh ngabeukahan lambung ngaranna udud ngadon batu kahujanan hareeng ieu teh sinyal ti Allah tinggal urang nyimpulkeun ternyata awak urang aya nu ngurus nyaeta Allah matak satiap manusia nu alus yu atuh bareng jeung Allah nah ieu pangaosan jeung Allah cantang tuh isuk aya gendi pangaosan tempatna di dieu keneh nu ceramah na kudu ustad setempat mungkin teu jamaah lobana jiga ayeuna geus kajawa bapak ieu pangajian teh geuning lain jeung Allah panasaran we hayang neuleuh jelema anu na TikTok nana gerhana naha ceramahna jeung Allah duka teuing ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal tuh awak nama pangaosan hateng mah sudon kieu banyak urang areuh ceureuh eta hati lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy kuring teu datang berarti kuring ceramah lain jeung Allah tapi jeung duit matak ngamusrikeun teh teu wani ka batur ngamusrikeun teh teu wani ka dulur ngamusrikeun teu wani ka tatangga ka baraya ternyata awak urang ge nyagak patekadan teh geus musyrik hukum eta kuring mah diniatan datang ka dieu lain deuk neangan duit dan kayak geus beres duit mah bakal nyamperkeun beres teh pangaosan ti dieu bakal aya panitia amplop ongkoh dus ongkoh tuh alhamdulillah tiap
peting ceramah kita terus ongko amplop ongko dan batur aya di dia lamun eueuh mana teu anu nepi ka teu akur jeung batur teu teu niatan dek neangan duit lol cek ibu anu di juru wios atuh asep mah bade nikahkeun bade ngulum salira wios ngan moal dibayar tos pinu ternyata ngarok heus di hate teh Pak Bangga lamun kusaba bangga ternyata hirup kurang teh ukur disebut batu ukur disebut hampura nana gerhana disebut ustad disebut kiai disebut ajengan Korea sieun teu akur jeung gawe talung kene jadi tukang son puguh menerkeun mixerna puguh mangulan bokna kaciri disebut tukang sona talung disebut tukang ngabedug katempo paculna katempo ngolah tanahna katempo papelakan anu baturna menang buruhanana kaciri tukang ngabedug bari pagawean nyaa ari ustad naon gawena disebut ustad disebut kiai pertanyaan naon gawena disebut gawe ustad mah ceramah da ceramah kieu mah borok kuring bapak ge bisa ngan pedah kuring make mic luhur panggung pan bapak mah jeung pamajikan ge osok geuning ceramah sarua ternyata ustad mah lain tukang ceramah Pak nu ngaran ustad mah warasatul anbiya pewaris para nabi aya nabi ngawariskeun naon sok we toong nabi mah ngawariskeun lain beunghar nabi ngawariskeun lain jabatan nabi ngawariskeun teh ternyata tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud gerang acung ustad nu mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud lamun mah di dieu aya nu ngalaman bareu tong aakuanan tahajud eta mah asam urang kurumoy aya tatangga ya Rasulullah bade ka mana ka masjid bade naon jumaahan kira-kira kuring make baju ieu sah teu lamun dipake jumaah kumaha ceuk Nabi bersih bersih ya Rasul ngan butut kumaha ceuk Nabi laan baju anjeun pake ku kuring baju kuring pake ku maneh tah sah jeung henteu salat lain baju alus tapi bersih hartos nah hak napal dina Idul Fitri jadi pak alus-alus baju urang mah teu ngarti da sejarah lagi ya Rasul sah teu lamun acuk ieu diange Jumatan ceuk Nabi bersih bersih ngan butut kumaha ceuk Nabi kadiekeun baju maneh dipake ku kuring baju kuring pek pake kuman turutan bapak engke poe Jumaah sarung bapak ditanya ku tetangga euy sarung urang mah butut ngan bersih nu maneh mah alus sok tukeurkeun kok sarung urang pake ku maneh sarung maneh pake ku urang kumaha ceuk pamajikan weureu sia mah rada gelok ditukeurkeun jeung sarung butut geus moal balek-balek nepi teu hate urang kadinya nepi teu pagawean urang kadinya nepi teu akhlak urang kadinya jauh tanah ka langitna saha urang saha nabi mata kunaon nabi begitu nabi bareng jeung Allah urang mah bareng jeung nafsu mata hirup teh nafsu we mata disebut ustad kiai ajengan teh rada era lamun diukur tina pagawean nabi aya tatangga ya Rasul aya korma ku nabi mentara loba ditanya korma dipetik dibikeun ya Rasul aya lauk disayer dibikeun nana gerhana boga jam pentaku ibu dibikeun moal 2 kali suudona banyak urang parah lagi gitu jelema teh berarti lamun kuring ieu jam teu dibikeun di pentaku ibu berarti kuring teh lain sasaha sarua we jeung ibu pan ibu ge boga barang anu alus dipenta ku kuring deuk dibikeun moal heueuh sesama jelema pedit mah tong sok diomongkeun ragrag di darajat kuring teh lain ustad lain kiai lain ajengan kuring mah manusia biasa anu sarua we jeung ibu ngaran-ngaran manusia biasa bener salah oso dae kedul oso alus goreng oso ibu ge meureun osok dae osok kedul osok bener osok salah tong sok popolotot teuing kana kasalahan batur geuning maneh ge osok salah juga batur
Bapak ge beureun osok daek osok kedul tong popoloto teuing kana kekedulan batur geuning bapak ge katepaan ku kedul mah diajak ge mumu. Batur adalah urang adalah batur. Di mana eta keterangan batur adalah urang adalah batur? Fatihah ayat kahiji. Bismillahi kalian nyebat asma Allah. Ar-Rahman nu maha welas, Ar-Rahim nu maha asih. Allah maha welas tur maha asih, maka wajar lamun manusia bareng jeung Allah nembongkeun sifat nyaahan asihan jeung dedeuhan nuturkeun sifat pangeran. Deuk sifat saha nu dituturkeun ku urang lamun lain sifat anu maha mur behing Allah. Lamun teu nuturkeun sifat Allah maka bijil musuh Allah, aduwwum mubin, musuh nu nyata keur umat manusia saha iblis ngaranna. Lamun urang teu nuturkeun sifat Allah nadek nuturkeun sifat saha. Allah teh tunggal, Allah teh abadi, Allah teh langgeng, Allah teh boga sifat. Matak lamun teu nuturkeun ka Allah deuk nuturkeun ka saha ari urang Pak. Ayo mekera. Sedangkan sifat Allah teh Rahman Rahim, maha welas maha asih. Urang disebut hamba Allah darajat murad, da urang mah teu boga maha. Nu maha mah pangeran urang, tak urang mah kudu niron karena sifat ngan leungit mahana. Berarti sifat Allah teh maha Rahman maha Rahim, maha welas maha asih, maka urang tembongkeun sifat welasan asihan jeung dedeuhan. Geblus ka imah tatangga naha teu nyangu bari ieu teh geus magrib. Segeruk tetangga ceurik geus tong loba ditanya, geus nyai tungguan heula mak deuk nyokot beas, tong loba tatanya kanu kitu. Ieu mah boro-boro nganyang ka tatangga teu nyangu, sidik itu deuk ngeclok 2 letter ge ceramah heula dibere mah cadu. Matakna boga salaki teh kudu dadaek usaha lain ngalebokan cinta. Geuning eta geus susah mah ka aing deui. Ti bareto teh pan teu salah-salah teuing mak menitah maneh teh kanana gerhana. Nah ai jadi jeung sukudi. Mereh teu ceramah tuluy. Manusia keur lapar teu butuh ceramah. Toong Nabi Muhammad, nabi lain ngajarkeun sahadat. Cicing Pak. Nabi lain ngajarkeun sahadat, tapi nabi ngajarkeun cara berakhlak setelah sahadat. Gala. Nabi lain ngajarkeun sahadat, tapi nabi ngajarkeun pagawean jelema anu bersahadat. Sehingga batur bakal bersahadat Pak, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lamun katempo pagawean saenggeus jelema bersahadat. Urang teh karek bersahadat gawe nama acan. Karek ikrarun bilisan ngomongkeun kulisan, can amalun bil arkan, can dipigawe eta sahadat ku perbuatan. Toong akhlak Kangjeng Nabi. Yenit ka masjid aya nu nyeblok ku tai onta, balik deui Kangjeng Nabi karorompokna ceuk Siti Khadijah, ya Rasul naha uih deui aya nu nyeblok kunaon ku tai onta. Kumaha ceuk Siti Khadijah, ibak deui we ya Rasul. Gebrus Nabi ibak deui, ini deui diseblok keneh, ini deui diseblok keneh, nepi ka 3 kali Nabi diseblok, ka 4 kali Nabi ngahuleng, ternyata eueuh nu nyeblok. Datang ke masjid, cek Abu Bakar, ya Rasul naha telat ke masjid teh. Kumaha cek Nabi, sumuhun telat, sanggup teu hate Bapak jika Nabi diseblok 3 kali, ka 4 kali ngahuleng heula, nah eueuh nu nyeblok. Entong mah 3 kali karek sakali Bapak diseblok. Datang ka imah cek pamajikan naha teu tulus ka masjid, aya nu nyeblok. Kumaha cek pamajikan, tah dog bawa kadek jelema kitu. Yenit sakali 2 kali 3 kali datang ke masjid cek Abu Bakar, nah ya Rasul telat salat teh, telat ke masjid teh, sumuhun telat teu bebeja. Coba Bapak DKM nanya, nah euy telat da moal tujuh langsung dibejakeun di tengah jalan euy aya pemuda nyeblok ka aing. Kumaha cek DKM, serang euy gelut teh di ditu. Salat asar poho kana gelut teh nu diulikna teh. Deuk kumaha disebut hamba Allahna lamun diri ngagugu hawa nafsu. Matakna gerhana kikieuan teh hampura nyebut kikieuan. Ieu teh kuring teh hayang tepung jeung jelema nu bareng jeung Allah. Nabi Ibrahim neangan Allah kana panon poe, ternyata panon poe datang burit geuning eueuh. Ceuk Nabi Ibrahim lain Allah. Pangih jeung bulan ieu meureun Allah teh.
ternyata isuk-isuk leungit kumaha cek Nabi Ibrahim lain Allah da Allah mah abadi salalanggengna moal pernah leungit kuring teh beung ka ditu beung ka dieu sugan ieu jelema nu bareng jeung Allah ternyata lain sugan tepung jeung jelema beunghar sugan we cing teh jeung Allah pek teh lain ngadon ka beungharan dipake alat kasombongan asa hese neangan jelema nu bareng jeung Allah sugan di dieu tina kicep kieu mah kicep lain sugan jeung bareng jeung jelema nu sok ka masjid ditutur-tutur ku kuring teh jelema nu sok ka masjid salatna bareng rukuna bareng ibadahna bareng bubar salat peletuk teh si eta ngomongkeun kade cenah maneh tong deukeut teuing jeung si itu nah cing teh bah make jeung kitu diutak-utak cenah euy salatna geuning lain jeung Allah kalah kana leuh batur sia teh tuturkeun jeung jelema nu wiridan di masjid subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah kurmoy aya nu gering mana cenah parasa teu dijampe-jampe acan teu didoakeun acan isukna jarejeg juk ngaku nya kuring kitu ternyata si eta lain jeung Allah jeung kasombongan bingung tak kuring teh neangan jelema nu bareng jeung Allah teh nu mana jalma salat santang tu jeung Allah da teu saeutik kajadian bubar salat melak cangkeng dina kelek asa aing pang salatna ternyata salat acan jeung Allah tapi naon kalah eujeung kasombonganna heueuh atuh mana nu jelema nu bareng jeung Allah Allah teh Al-Ghafar teh Allah teh Maha Pengampun Maha Pangampura lamun Allah Maha Panghampura maka jelema hamba Allah nuturkeun sifat Allah deuk naon eta deuk asak hampura dihina diledek dicaci dimaki dipitnah boro-boro si itu datang ka imah dina henteu geus lebar dada deuk ngahampura kana dosa urumuy jelema boga hutang ka awak urang 1 tahun teu mayar 2 tahun teu mayar 3 tahun teu mayar jelema nu lapang dada geus dibebaskeun kretegkeun dina hate keun bae bisi teu bogaeun pek da moal matak jadi sangsang tepungan isukna euy bisi jadi dosa maneh teh boga hutang ka urang lain deuk nagih lamun memang maneh geur eueuh geus teu boga pek we mere ngandoakeun kuring eta nu jeung Allah kan ieu mah nu teu mayar hutang teh dijieun status Facebook fotona diantokeun ditempokeun awas jelema tukang tipu goblok hutang teu mayar-mayar beungeutna diwirang duit lapur dosa heueuh duit santang tu datang nu kitu mah lain jeung Allah jeung nafsu matak pek teangan ku bapa jelema nu bareng jeung Allah lamun pangih bejakeun ka kuring hayang naon eta jelema sawah kajeun hektaran deuk dibere mobil kajeun Fortuner deuk dibikeun gedong kajeun 3 pek deuk dibere nah make jeung kitu da jelema nu bareng jeung Allah mah geus teu kabita ku duniawi jelema nu bareng jeung Allah mah simpel omonganana kalangkang heulang ibu mudag-mudag kalangkang diudag eta kalangkang beunang moal ti kebrus heueuh tah dunya teh ibarat kalangkang diudag eta dunya beunang moal ti kebrus heueuh kumaha carana dunya nuturkeun urang aya lampu sampeurkeun lampu kalangkang nuturkeun awak urang ternyata dunya teh nyampeurkeun urang nalika urang noong akhirat ternyata akhirat pegat dunya cangkal tu beunang lamun hirup manusia kalipudan ku urusan dunia ibu boga emas 20 gram 5 gram atuh 1 gram atuh salang sarak kabeh keun bae tong mikiran gedong tong mikiran sawah tong mikir mobil tong keur naon dipikiran tong mikiran gedong eueuh jelema paeh teu boga gedong tong mikiran mobil eueuh jelema maot teu boga mobil tong mikiran sawah lega eueuh jelema maot teu boga sawah lega tapi jelema 3 poe teu dahar pasti maotna maka mikir bersyukur mah tinu leutik ngarah nu gede datang ai urang mah mikiran nu gede nu leutik poho geus ungeuk deui engke we deuk sodakoh teh lamun we habet lamun mah urang cager
engke geus cager teh bakal diriungkeun fakir miskin yatim didatangkeun ka imah deuk numpeng deuk ngabakakak hayam deuk mencit doma keur geuting boga janji eta geus cager mah ditagih ku tetangga ieu hareup numpeng engke kadang-kadang nu ngaran manusia boro-boro mah manusia Allah ge ditipu kumawe jiga dongeng Ijah jeung Hasan Ijah nini keur deuk nyangu meureun keur masak ceuk Ijah teh Hasan aya naon Ijah cicing sora deui kieu teh hese itu menang latihan beak 2 bungkus otak bayangna gantian 2 bungkus deui Hasan aya naon Ijah minyak letik beak dalan kumaha ceuk Hasan aduh aing deuk ngalaheur tangkal kalapa naik tekan tanggal kalapa geus cicing dipuncer gebret hujan badal dodar gelap atuh puguh kalapa teh ongeng-ongengan kaharup ka tukang da angin badal eta si Aki tulung eueuh nu nulungan kabeh geus ieu rak katak teh nangkep kana tangkal kalapa janji ka Allah Gusti lamun abdi nepi ka salamet tina ieu tangkal kalapa teu ragrag teu maot ka dituna muning jeung awak abdi teh berharga keneh awak abdi katimbang muning lamun abdi salamet jujur Gusti deuk mencit muning catat ku Bapak mun salamet deuk mencit muning naon turun ka handap ka si Aki teh geus turun kana tengahna tangkal kalapa dapok ngomong deui atuh raat hujan angin eueuh buludug leungit Gusti da anjeun mah welas jeung asih dipikir-pikir mencit muning mah bangga teuing kudu kajaga wiosnya Gusti urang gentos ku doma catat ku Bapak keur sangsara balangsa keur butuh ku Allah janjina kabeh dunya dibikeun kabeh tapi nalika ku Allah ditedunan kasalamatanana hampura manusia udar tina janjina tina muning jadi doma da Allah mah menuturkeun kana kahayang manusia ragra kahanap karek gejlik kahanap pan langsung kieu Gusti doma nu jalu keur panglaki nu bikang oge ayeuna teh keur mejeunang ngiram lebar Gusti lamun dipencit wios Gusti urang gentos ku kelenci tina muning eta geus ragrag geus lempang di jalan masih keneh ngaharewos dipikir-pikir kelenci ge da eueuh da Gusti mah Maha Rahman Rahimnya Gustinya kuat dianggap RT eta ka Allah itulah manusia mun Bapak keur gering dina hate sok norweco lamun aing cager boga cita-cita naon Bapak tapi nalika ku Allah diberi cager naha cita-cita eta ditedunan cantang matak ngaran-ngaran manusia punten lamun Bapak ditipu ku manusia ibu ditipu ku manusia ngaran manusia mah boro-boro mah manusia pangeranna wae ditipu matak tong nyarande kama ibu nyarane ka salaki aya maot loba awewe nyarane ka salaki geus maot nepi ka teu narima jubleh Bapak ari abdi bade jeung saha keung di dunya teh tanpa Bapak si burao lebih abdi adu ngiring we dikubur jeung Bapak deh eta ngawaradul saya eta aing mah hayang meprek ku sonda lol palebe kumaha ceuk lebe nyai istighfar geulis lol cek DKM teu kengeng kitu lol kuring mah teu ditah istighfar teu ditah maca yasin dijejak ku aing bujurna jog deuk milu maju geblus ka jero kubur ruang cing tebah di ruang pusararea rorowesan deui keluar nyamuk ongkoh rada geos matak ieu teh tipe-tipe baru rawong nalika salakina maot nyebutkeun hayang milu ka alam kubur tungguan geus tahlil natus 100 poe aduh eta nu hayang milu buuk dibeureman deui rok paronok deui WA diaktifkeun deui Facebook disiapkeun deui bahkan di glowing deui beger deui itu well bari manehna matak nyarane ibu kasalaki aya mautna nyarane kana harta aya beakna nyarane kana jabatan aya eureuna nana gerhana nyarane kana viral aya redupna sok nyarane mah ka Allah taala nu langgeng abadi salalawas ya
Matak lamun bener urang nyarane ka Allah Ta'ala abadi salalawasna hampura. Urang oge milampah ibadah ka Allah teh salalawasna da nyarane ge salala. Moal pernah kecewa jeung Allah. Ibu gerasok lamun boga salaki kasep jeung beunghar init kamu. Gagah kamu. Mulai tiung denai baju denai HP Oppo. Kurumuy budak parawan rag-rag lipstikna cokot ku salaki ibu neng ieu lipstik. Kumaha ceuk si neng nuhun bapak, kumaha ceuk bapak sami-sami. Da juga jang ilek ibu teh. Ceuk salaki mah bade tiung sami-sami. Mah bade lipstik sami-sami. Mah arek jajan baso sami-sami. Kunaon ibu tina kalimat sami-sami ibu galak timuru. Pedah dipangnyokotkeun lipstik anu budak itu. Nah kasep jeung beunghar. Coba jeung nu petot boro-boro lipstikna deuk diudog nepi ka imah. Jor. Aya hikmah di balik eta. Mata hirup manusia ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki, tong ngadenge ledekanana, tong ngadenge hinaanana, tapi aya hikmah di balik etana. Mun ibu dihina batur sabenerna si eta lain keur ngahina ibu, tapi keur mikeun kahadean ka ibu, kagorengan ibu keur dipenta ku si eta. Jeng bisa dengar dia aing mah. Nalika ibu dihina batur, tong ngadenge hinaanana bisa nyeri hate, tong ngahina fitnahanana bisa nyeri hate, tong ngadenge ledekanana bisa nyeri hate. Simpulkeun si eta keur nyieun, si eta keur mikeun kahadean ka urang, kagorengan urang keur dipenta ku si eta. Bikeun. Paingan cekolot baheula jang. Tong kasigeng maneh kudu ngahina, kudu ngaledek, kudu nipu jeung kudu segala rupa. Tong kasigeng. Dibawa kuring ka tempat hiji buah. Tuh lalajuan aya buah buruk jang. Aya cing teh buah buruk. Buah buruk tong dieuneuk-euneuk, buah buruk tong dipetik, buah buruk tong diala. Keur naon maneh kacapet-capet tanaga melaan buah buruk. Nu buruk mah tungguan waktu engke ge rag-rag sorangan. Naon maknana ibu dihina, diledek, dicaci, dimaki, tong sok diladenan kacape-cape hate, kajangar-jangar sirah, nu ngaledek, nu ngahina, anu nyaci, anu maki, ibarat buah buruk ku waktu rag-rag sorangan, nu ngahina ibarat buah buruk ku waktu eureun. Bener tuh Pak? Nah naonan atuh urang karieuh-rieuh ngalawan jelema gelo gitu. Kumaha? Etah nyeri hate ke. Lamun jalma nyeri hate keneh ku dihina, nyeri hate keneh ku diledek, nyeri hate keneh ku dicaci, artina eta manusia boga rasa keneh hayang disanjung batur. Ledak kuring mana gerhana dihararayang disebut ustad lagi. Nah lamun kuring hayang dina bapak teh nyebut ustad moal teh ngamuk mah. Ustad atuh lain nana atuh. Kurumuy aya budak mang lamun kuring ngarep-ngarep hayang disebut ustad, kurumuy budak tatangga nyebut mang, moal tadi kepret mah kehet sia teu sopan ustad. Ibarat bapak ini ibadah haji hayang ngarep-ngarep menang gelar haji, balik teh ditu tatangga teu ngomong haji baeut 7 poe. Tetangga ingeteun kunaon sia teh buton, oh bebengok maneh ceuk pamajikan teh lain ngomong haji atuh alah hampura cenah poho. Ji sana ji juk langsung pantah gitu atuh. Mata kirup geus tong ngarep-ngarep bab eta. Tong hayang kapake ku manusia cukup kapake ku Allah Ta'ala. Nu paling paur ku manusia teu kapake ku Allah ge teu kapake. Eta nu rugi mah. Jelema nu kapake ku Allah nu kumaha salatna ge bakal katempo Bu. Maka ibadah teh aya mabrur, aya mardud, aya mabrur ditampa, aya mardud ditolak. Ibadah urang hayang bapak lamun ibu jeung bapak hayang apal ibadah urang ditarima tawa ditolak, bakal katempo sanggeus milampah. Jalma salat aya mabrur, aya mardud. Mabrur ditarima, mardud ditolak. Mun ibu hayang lalajo jelema nu ditolak salatna, mun bapak hayang lalajo jelema nu ditampa salatna, bakal aya akhlak sanggeus milampah salat. Ternyata
ngalahirkeun we tilu. Oh jelema nu mabrur sanggeus salat teh geuning sod lam jeung ta. Ari sod teh sidqul qauli, ai lam teh layyinul qalbi, ai ta teh tarku ma'asi. Cirina jelema nu salatna ditarima sidqul qauli bakal alus ucapanana, layyinul qalbi leuleus eusi hatena, tarku ma'asi ninggalkeun bentuk kamaksiatan jeung kadorakaanan. Mabrur diterima. Balik kana awak bapak, balik kana awak ibu, bisa yang apa sholat ibu diterima. Lamun tatama nyeri hate kaneh ku bibir urang, salaki nyeri hate ku cobrotna ibu, budak nyeri hate ku popolototna ibu. Punten sholat acan nepi kana sidqul qauli, sholat can nepi kana alus ucapan, karek alus dina bacaan. Sedegen bacaan salat mah kabeh ge sarua. Wajhtu wajhiya lillati fatara samawati wal ardo hanifan. Berembang kabeh subhana rabbiyal azim tuh, subhana rabbiyal a'la, at-tahiyatu tuh sarua kabeh. Alus bacaan salat kudu dibawa karena alus ucapan sanggeus salat disebut sidqul qauli, aralus ucapan sanggeus salat. Jelema salat teu mungkin ngahina batur, jelema salat teu mungkin nyaci batur, jelema salat teu mungkin ngarendahkeun batur, jelema salat teu mungkin ngaledek batur. Lamun bener salatna bakal katempo mardud atawa mabrur. Mabrur teh ditarima ku Allah, tinggal toong we eusi ucapanana. Mun masih kene ngajadikeun tatangga, nyarikeun baraya, punten salat karek alus bacaanana, can alus ucapan sanggeus salatna. Weh. Dua, layyinul qalbi leuleus eusi hate. Aduh, teuing da mah kerang mah teh. Jigana gitu kicep kararang ge. Dan nu leuleus mah aduh ibu dibere duit 50 nuhun hapunten aa direrepot ku abdi, hapunten bapak direrepot ku mama. Asa cenah aya apa we kitu. Diberi duit leutik kana kalah jeding bibir luhur handap teh pot monyong beeng deh kana deh. Eta teh seuri nu pangtarikna teh eta pelakuna. Layyinul qalbi leuleus hate. Jadi leuleus hate teh rasa urang rasa batur, nyeri urang nyeri batur, bingung batur bingung urang. Kieu ya ku kieu ya kieu. Jijing. Lol aya bangsa hiji dikebugan ku sararea ceuk hate kumaha lamun nu ngabangsa teh bener jelema teu boga, kumaha lamun anu maok hayam teh bener-bener pamajikanana eukeureuneuf tuluy eueuh biaya keur ka rumah sakit, kumaha lamun nu bangsa teh dulur aing, kumaha lamun nu boga kalakuan kitu teh anak aing, kumaha lamun nu boga kalakuan kitu dulur aing. Moal wani jelema neungeulan batur nalika rasa eta asup ka ditu. Karek nempo kasalahan batur ge bibir jugane. Tanya hate masing-masing. Ieu mah ngajina ge lain ngaji lahir kuring mah ngaji ieu we. Ngaji batin. Sabab cekolot baheula ngaji teh kudu ngajirim dina dirina, ngajinis dina rasana, ngawujud dina bentukna. Tah ladang ngaji urang teh can ngawujud dina bentuk. Aya nu dibaca sholawatan ari tatangga jadi hate ku bibir urang, jadi sholawatnya karek luhur panggung geuning dibawa mah henteu. Nah gitu. Fatihah karek dijadikeun dina salat bismillahirrahmanirrahim nepi ka waladhdallin dialus-alus tapi nah tatangga jadi hate ku bibir urang karek alusna bacaan can alus dina ucapan itu geuning kaparangisnya doraka teh. Besi bapak terpercaya, orang tanya ibu-ibu, ibu, aing ngahina batur dosa? Oh, HDI ilmuna keren. Ustaz di dieu jeung ngajarkeun ieu. Ibu, aing mitna batur doraka. Popolotot ka salaki dosa. Galak ka baraya dosa. Pedit ka batur dosa. Geus apal, tinggal tanya, iraha deuk eureun. Ngapalkeun bab dosa sahadu teu nyaho, ngomongkeun batur dosa nyaho, popolotot ka salaki dosa nyaho, urang ge apal dosa teh polotot ngan hayang teu kuat. Urusan lahir babari tinggal ngapalkeun dosa ngomongkeun batur dosa, ngagibah batur dosa, popolotot ka batur dosa, ngahina batur dosa. Lahiriah mana gawe nu sanyan
tah sedengkeun salat anu mabrur teh salat anu ditarima teh nu katilu tarkum maasi ninggalkeun perkara kadosa-dosaan eta matak sok taringgalkeun ngomongkeun batur teh atuh ime greget aing biasa. geuleuh dia lain ieu mah geus salat oge geus salat beres salat keluar ti masjid aduh di jalan kena oh tak maneh meureun di jalan kena oge teh teuing urang lain cek urang diri na jeung ngaku heeh cenah urang tak ayeuna ge ti dieu keneh ge di jalan ge nya na mobil ge nu gigireun moal jadi sasaran bau kelek si eta nya matak cek ilmu kolot mah salat saenggeus salat ngaji saenggeus ngaji ngomong saenggeus ngomong init bari cicing lumampah ulang ngalengkah sok init ngan guru bari cicing init awakna cicing hatena init bari cicing lumampah ulang ngalengkah jug lumampah awakna ngan hate mah tong milu Pak tak iya bapak-bapak pangaosan awakna hate mah kudu jeung pamajikan di imah ngaras teu kabita ku ieu tak bubar ngaji teu beker ieu mah dapat maneh pengajian ayeuna herang-herang heureuyan sepan sidik geus gablek pamajikan eta mah di bawah kabeh eta matakna gerhana ge datang ka dieu teh init bari cicing init awakna hatena mah keur cicing di imah jeung pamajikan meureun nama geuning meureun pecen boga Bela diri. matak teu kabita sanajan ieu harerang teu kabita sanajan itu maroto teu kabita sanajan teu geulis entok mama gejeung teu awakna nu init hatena mah henteu dicicing we di imah bapak ge kudu nurutan kitu awakna init hatena mah wayahna jeung pamajikan matak bubar ti dieu geus teu hayang heureuy jeung awewe nah hate di ditu init bari cicing lumampah ulah ngalengkah memeh ngomong kudu geus pok memeh init kudu geus nepi artina asak pamikir Masya Allah bela diri. naon ari ibu jeung masya Allah tabarakallah deh piraha urang ngomong kitu memeh ngomong kudu geus pok memeh init kudu geus nepi artina asak pamikiran memeh ngomong teh pikir heula mun kira-kira nyigeng batur montong ngomong jempe leuwih alus ieu mah geus apal bisa capekeun dikoncar bibir teh nah ewek teh kuat gemrot tu pugu situ arah ibarat bapak-bapak ngomong ke kuring nah hajang canika bar sidik aing acana lo gak ditanya tuh heula tidak Idul Fitri sih Idul Fitri tapi tolong loba pertanyaan eta nah acuh teh eta wae tong kitu bro abang maneh da ganti eta geus minta sasalaman menika kanucan boga budak nah teu acan gaduh murang kalih wae tong sok loba nanya perkara nu kajadian ka batur bisi tepak awak ibu ada bapak-bapak dan urang ada kauleman banyak sing teh abdi pan ngadoakeun ka panganten barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair cek kuring teh kumaha cek bapak-bapak lain kitu cenah iraha deuk nuturkeun saya hiku si eta ngaledek ngan di tempat teh geus kolot jadi teu wani urang teh rengkuh we insyaallah bari hate menyebut insyaallah teh nyurucut insyaallah cinta cek hate teh urang ge kian teh lin kahaya ai bobogohan mah ti bareto ge geus dan ai jadi acan mah da bingung teu dilawan isukna aya nu mau tatangga keneh datang bapak eta jeung kuring keur dikurebkeun sarua jawabanana cing teh bah iraha rek nyusul ngadagor teh ka urang matak tong nanyakeun perkara anu kajadian ka batu anggur tanyakeun mah kajadian nu terjadi ka awak urang nah batur maju urang teu tong nanya nah batur maju urang teu sabab kamajuan itu bisa jadi ujian ke dirina kunaon urang teu maju aya simbol akhirat keur nguntungkeun kunaon batur beunghar repot di alam akhirat di mana harta dipake naon coba jelema sangsara moal riweuh ditanya harta di mana jeung dipake naon da teu boga
jelema sangsara hareupeun Allah luhur darajat, jelema beunghar hareupeun Allah kadang-kadang ragrag darajat. Cicing bisi bapak kirang paham. Jelema sangsara kadang-kadang lo hareupeun Allah luhur darajat, jelema beunghar kadang-kadang hareupeun Allah ragrag darajat. Kieu Bu, jelema sangsara boga duit 10.000. Iya teh aya majelis, mamerek nyumbang 1.000 perak keur majelis. Nah cing teh mama kejeng 1.000 pedangan bogana 10.000. Hareupeun manusia 1.000 naon artina? Hareupeun Allah gede 1.000. Nah sabab kaluar tina angka 10.000. Loh jelema beunghar boga duit 1M ternyata ngaluarkeun 10 juta. Hareupeun manusia disebut bager, hebat, keren, nyumbangna 10 juta sabab ngamadikeun jeung anu 100. Hareupeun Allah 10 juta leutik sabab kaluar tina angka 1M. Kahartos. Kada ieu ulah wakatunu. Soalna bahasa kieu bahasa hese. Kudu telak kudu telik ulah taluk lamun salah gancang tolak. Tolak angin. 10.000 keluar 1.000. Hareupeun manusia eueuh arti nu 1.000 teh sabab keluar tina angka 10.000. Hareupeun Allah mah gede kene nu 1.000 da kaluarna tina angka 10. Tapi hareupeun manusia gede kene nu 10 juta sanajan kaluarna tina 1M. Hareupeun Allah mah 10 juta leutik da kaluarna ti anu 1M. Matak nu sangsara teh amalna gede ngaluarkeun leutik da leutik. Kunaon anu beuki gede kudu ngaluarkeun gede da gede. Hartos. Jadi lamun ayeuna aya ya naon teh teh keur ngabangun majelis pan ieu teh. Tuluy anu teh aya naon ngaranna teh? Sorban begitu-gitu teh. Gelar sorban. Tinggal tanya awak ibu. Urang di imah boga duit sagede kieu. Oh berarti barang bere anu teh kudu sagede kieu. Tah kitu. Urang mah deuk api-api sangsara werek 1.000. Datang ka imah teh duit teh ku beurit. Kakarang ngahulung, "Allah nah aku beurit." Loba jelema keur ngora usaha nebung beung ka ditu jeung ka dieu. Kadang-kadang menang nipu, menang malsu. Kadang-kadang warisan batur dihak. Teu sadar engke panungtungan. Anak nu bakal meakeun warisanana. Cicing bisi rada teu ngarti. Kadang-kadang urang keur ngora hawa ku harta banda kolot, anak jeung anak teu akur, dulur jeung dulur teu akur, melaan warisan kolot. Pabaeun-baeun warisan bener dibeunang nu hiji bener ngelehan teu sadareun engke geus kolot anakna nu bakal naur meakeun eta warisan doraka geus pasti harta teu kapiboga rugi. Hartos jeung dulur teu akur-akur beuki doraka lur otak bejakeun ka jelema anu adi jeung lanceuk teu akur-akur marbutkeun warisan keur naon harta dipaseakeun bari maot ditinggalkeun. Sarakah teuing kitu patut teh. Well naon jeung aya panuju kana omongan eta. Jadi hakikat atuh lahiriah awak batiniah hate matak salat teh ukur ku 4 rupa, ibadah teh ukur ku 4 rupa. Hiji ibadah awakna, 2 ibadah hatena, 3 ibadah rasana, 4 ibadah wujud. Catat kudu apa mah ngarangke jadi tolak ukur ibu balik ti dieu teh. Hiji ibadah awakna, 2 ibadah hatena, 3 ibadah rasana, 4 ibadah wujudna. Sok hiji ibadah hiji ibadah awakna, 2 ibadah hatena, 3 ibadah rasana, 4 ibadah. Urang salat ka masjid karek awakna rasa hate kudu milu jeung masjidna hargaan batur ngareneng awak kudu jeung ngareneng hatena. Lamun ngareneng awak jeung ngareneng hate bakal ngajeunan batur ngamaklum kagorengan batur tara hayang ngomongkeun kasalahan batur hate. Kadua rasa tuturkeun eta jelema ka imah bisi teu nyangu, bisi bajuna teu ganti-ganti, bisi sarungna geus soek, tuturkeun ka imah rurat reret paingan sarung teu ganti, isuk sampeurkeun deui pangbeulikeun sarung wa teu teuneun di imahna rasa. Katilu wujud ai wujud kaluar tidinya bibi rapet tong diomong-omong kanu di masjid. Kamari mah bener ning jamaah anu babarengan jeung urang anu bajuna butut wae sarungna merengkel wae teu gablek mun puteuk ku abah ditulungan cantang tuh si eta rapih tong kitu lur
kudu pinter ngarapat bibir lamun bener ibadah geus katempo dina wujud urang ceuli geus teu hayang kana gosip bibir teh hayang ngomongkeun batur panun teh hayang popolotot ngalengkah teu boleh bener hate teu boleh suci wujud ibadah teh sehingga batur teresep kana syahadat lain hayang maca asyhadu alla ilaha illallah na tapi batur kabita ku akhlak jelema nu bersahadatna kahartos nu tadi apa opat balikan Nabi dicebor ku tai onta datang ke masjid Abu Bakar bertanya ya Rasul di urang teh aya nu udur saha Abu Bakar nu udur tuh itu imahna ternyata nu nyeblok Nabi kumaha ceuk Nabi urang longok cing lamun ibu diseblok ku batur tuluy gering ceuk tatangga euy anu nyeblok maneh gering eudeuk ceuk ibu urang longok merek kieu mah Pak lamun ibu diseblok ku tetangga teh madon gering diomongkeun ku tetangga ibu euy nu nyeblok maneh teh gering kumaha ceuk ibu dorakati aing dari urang nafsu wae rupanya cek Nabi mah urang longok bring Nabi ngalongok kumaha cara ngalongok Nabi jempe aja mana mah jeung jempe apaan itu teh apaleun nyeblok Nabi ulah nepi ka bebeja sahabat bisi apaleun ditutupan aibna eta ku Nabi coba urang karasa matakna cek aing teh kumaha wani ka aing mah Garut kunaon ari si eta jeung mah Garut karaosnya nyeri tanpa disentuh si eta mah malahan 2 tahun katukan teh kieu kajadian ngahina ka mak nah da sulta modar kalau disingsieunan Nabi teh kitu sabaraha poe gering 4 poe kumaha dahar uclak eclok kumaha ceuk Nabi tah ku kami digantian bayar tina ngeclok mana nu karasa ieu dekul ku Nabi didoakeun Nabi wangsul itu ngorona ya Rasulullah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tuh asup Islam lalajo lain sahadatna nu dilalajoan akhlak setelah orang bersahadatna matak Nabi lain ngajarkeun sahadat tapi Nabi ngajarkeun akhlak setelah sahadat ada sahadat mau bapak bisa ya Bu bener ibu nikah mesti sahadat gawe nama anggar hohoak deh naon atuh eusina 2 kalimat syahadat asyhadu abdi nyaksi an la ilaha illallah saestuna satemen-temena sesungguhnya sabenerna sanyana ditekankeun la ilaha illallah teu aya di pangeran angin lamun teu aya di pangeran yang Allah ibu bisa ku Allah dibisakeun ibu daek ku Allah didaekeun ibu mampu ku Allah dimampukeun urang bisa ku Allah dibisakeun ibu pinter ku Allah dipinterkeun naon nu diaku ku urang geuning kabehanana ge Allah hungkul naon nu diaku ku urang ibu geulis digeuliskeun ibu beunghar dibeungharkeun ibu bisa dibisakeun ibu daek didaekeun naon mah jeung kudu diaku ku urang geuning kabehanana ge pamere hungkul lur nana gerhana capetang ku Allah dicapetangkeun cabut capetangna moal jadi nana gerhana poe ayeuna capetang bener qomu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah jeung abdi nyaksi teh aya abdi nyaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah mun nyaritakeun utusan kieu ya Bu kurumoy eta tetangga ceurik ka ibu teh di mana peuting pangaosan saha nu ceramahna dan gerhana nerangkeun naon teu ieu teh apa ngan kitu we ngeunah seuri pok rame pok itu teh ngomong susugana aya naon budak sakola kudu bayaran 800.000 keur saragam pramuka batik buku pulpen teu boga ai budak geus sakola geus tong loba ditabeuh alhamdulillah maneh teh rasul jejeng kadenya mah sesat ka urang maneh teh rasul naon maksud nama jeung rasul utusan naon utusan Allah keur nyopot duit urang da Allah teh nitipkeun duit ka urang ternyata maneh milikna heunuhun geus tong loba dongeng sabaraha butuh 800 alah 800 papan urang ge boga budak 800 ieu duit ngan 800 urang bagi 2 we yeuh
tina ceurik jadi bunga. Itulah Pak akhlak Nabi teh lebih kadinya teuing jeung Bapak sanggup gitu lebih kadinya hanya tak abdi gitu gerayo datang ka imah urang ibu timono gimana teh jati luhur lembah duhur ibu di mana lembah duhur mustami ustad anu pernah aja ustad datang ka dia naon mata aya pangambutuh kumaha kuring na urang ditu Allah ibu anger Pak hayang leuleus hate nepi ka layenul qalbi teh butuh proses anu pasti matak salat urang ditarima jeung teu ku Allah kagambar dina wujud perilaku dina hirupna sapanjang salat nganyarikeun batur salat ngahina batur salat ngaledek batur salat nu mana nu keur dipigawe hanya sebatas badana nu salat hate rasa jeung wujudna mah leungit dina ibadah salat bener ya tuh mata dina raga pengajian ieu teh ayo urang robah eusi hate sajam setengah sim kuring cumarita ti jam 10 ayeuna nepi ka setengah 12 ibu sing sarehat sing paranjang yuswa para ustad para kiai para ajengan muga-muga ku Allah dipaparin ka istiqomahan sarta jembar manahna barokah ilmuna sakitu ibu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana para lun anu kasuhun ninggalih nu dipamrih hampura anu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuran daya lambat keselamatan lawang nakabagjaan kembang simetik senebarat sari tutup lawang sigo taka aqulu qouli hada wa astagfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.